Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina hiji dinten aya 4 remaja nyaeta Astrid, Widya Astuti, Eli Septiani, Eriska Marlena, jeung Revan Tamrin keur ngabahas virus anu keur viral nyaeta COVID-19. Aya nu nyaho teu ari COVID-19 teh naon? COVID-19 teh hiji ngaran virus anu keur viral ayeuna. Nah, bisa viral kitunya. Kusabab loba jalma anu gering, malah teu saeutik anu tilar dunya ku COVID-19 teh. Emang sok ngadahar jalma virus eta teh? Nya eta manehna teh beuki ngadahar paru-paru urang. Kalila-lilaan teh bakal beak paru-paru urang teh ku manehna. Ayeuna mah maneh sararieuna aya penyakit anu anyar nyaeta COVID-19. Gejala awal keinfeksi virus ieu nyaeta penderita bakal muriang, pasien tiasa ngalaman kecapean, terus nyeri otot, sareng batuk garing. Makana urang kudu bisa nyegah tina penularan eta virus. Kumaha carana? Pertama teh ngubah leungeun, terus mun rek ka mana-mana teh make masker. Ojong oge kudu jaga jarak, ulah ngariung-riung. Tah eta teh salah sahiji ceker nyegah penularan virus COVID-19 eta. Selain eta teh, urang kudu bisa ngajaga kesehatan awak urang. Nya emang mantakna urang teh kudu nyegah eta panyakit ameh teu nular. Oh, kitunya. Nuhun ye. Muhun sami-sami, kan nyegah teh lebih alus tibatan pengobatan.